Gusti jadi hayang ka Korea. Kamaranya si Hesti teh. Pasti Mira sok jeung abi teh. Hehe hampura atuh tadi urang nangan ka kantin eta teh mana di dieu. Ini niat pisan ngan orang ka kantin. Mana penghargaan urang teh effort ya. Kita mana keur ngalikeun saha? Oh iya orang teh keur ningali anggota ti grup boyband Korea tingali kasetna. Nah, kaset tapi mana ngana tumben ngeuseup kali itu. Ieu teh keur viral oh iya. Ieu teh boyband NCT Dream ya. Komo ieu Jaemin Kasakadi akan. Oh, nu eta mun abi mah karasa nonton drakor aya aktor-aktor nu kaset ngaranna si Lee Min Ho. Mana kudu nonton ya, Hes? Oh, heueuh atuh ke urang nonton eta drakorna. Ari mana bade SMA ka mana? Kan itu kelas 8. Jadi orang teh kudu nontonkeun ka mana-na teh ayeuna. Nya euy teh keur pisan adek abu ka SMA atau SMK tapi abi mah hoyongna ka SMK negeri ngan kitu euy nilaina gara gede. Mana di kana? Urang ge sarua euy kudu lieur pisan, urang mah muka swasta karena si bapak matakna urang teh nanti kudu belas pisan sekolah teh. Setuju kan mun geus lulus SMK atau SMK mana bade melanjutkan kuliah atau langsung kerja mit. Jadi orang teh bingung pisan, orang teh udah dijodohkeun si bapak teh. Hah, geus saira? Kita ningat si Rai teh. Nah mana yang kan si Rai teh kaset terus bener resep deui. Bi mun pisan teh tadi teh forenes awena di mana-mana deui. Bewe atuh kan nu penting mah duit ngalir. Teh kitu oge tuh Mir. Mir itu si Rai. Atuh itu udah tunjukin tuh ya di era. Udah kasih pisan si Rai teh. Tinggal direk balik we. Atuh Mir kapan? Aduh kaset kayaknya si Lee Min Ho teh jadi hanya ke Korea. Jika namun abi damel itu gajina gede. Jeung bisa ningali lalaki nu karasep, komo deui ningali Lee Min Ho. Assalamualaikum, Pak Salihin. Kamana na ieu teh? Salaim mah kitu nya. Bener aing mah ieu bumi mah. Nah, atuh teh tadi teh aya nu nyaut. Keur istirahat meureun. Meni. Assalamualaikum. Ya eta tuh pamukakeun pan aya tamu tah. Meni nanggung tedik deui nya, Pak. Waalaikumsalam, sakedap. Si gadis meni geus kieu nya. Mira. Ih naon sih? Mir saha? Ceros. Mangga atuh ti payun heula. Nya, Pak. Mangga calik. Bieu teh pangnyandakeun cai atuh jang ieu. Nuhun, Pak. Sok simpen. Iya. Ben mahrum. Jadi kieu geulis abdi sareng Pak Salihin teh ngasepakat bade ngajodohkeun Rai jeung Neng Mira. Sabab Rai teh sok nyarita tentang Neng Mira di SD. Ngomong nama hayang pisan dijodohkeun ku Neng Mira. Hah? Jadi kumaha Pak? Ieu perjodohan teh jadi Pak? Muhun ceuk kudu nama jadi. Kara-kara teh tiasa kitu atuh, Pak kan kudu aya persetujuan ti abi oge. Mira. Satu diuk deui atuh hargaan. Jadi kieu Mir, dengekeun lah bapaknya. Iya, Pak. Jadi bapak teh gaduh hutang ka Ceros. Bapak teh tiasa ngagantikeunnya deui. Atuh tulung atuh Mir. Tiasa kitu atuh, Pak. Kan kudu aya persetujuan ti abi oge. Ya atuh Mir tulungan tapi nya Mir. Tahu. Namanya ieu bumi Mira menjadi belokan. Sabar atuh ya, ayo teh bener menang ke si Mira. Bener perintah. Lihat dari mending tanya we yuk daripada bingung kieu mah. Tah eta kabeneran eta teh ngaliwat. Coba tolong tanya aku. Ini bahasa kieu ya Allah. Teh. Apa kita nih? Teh ka dieu lah teh. Nya teh ya naon? Jadi kieu teh arang teh di PT Karya Buana. Dulu bagi-bagi hadiah ka Mira teh keneng berpres 100 juta. Menang 100 juta. Ayo teh orangnya. Ayo tuh. Jadi kumaha, Pak? Mirana bade atau moal? Bade atuh nya kan Mir. Muhun, Pak. Mira bade narima perjodohan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanya, Pak. Unjung teh sareng teh Mira. Muhun teh ya abi Mira aya naon? Jadi kieu teh kami di perusahaan PT Karya Buana bade masihkeun hadiah berupa akte 100 juta. Wah, beneran ya, Teh? Muhun teh heuleuh. Masya Allah. Mana teh tawis paling Iya ieu. apa sih? Oh, muhun,
Hatur nuhun pisan ya, teteh hatur nuhun pisan. Sami-sami. Bapak, Mira kenging artos 100 juta, alhamdulillah pisan, Pak. Insya Allah Mira ya tengah bohong. Entah tuh Pak, ya tempo. Kayaknya itu bener orang artis teh si Mira. Itu bohong kan? Iya kita orang khawatir menemang salah. Teu bisa gitu atuh Pak. Abi jeung Rai teh geus jauh-jauh ka dia yang ngajodokeun di budak. Punten-punten ya Bu, Abi tos gaduh artos jangan ngalunaskeun hutang si Bapak. Atuh Mir tuh bisa gitu pokoknya orang hayang jeung Mamai. Naon si Rai kamaksa tuh? Atuh Mir please lah sok mana hayang kuliah di Korea kurang dibiayaan. Kamaksa tuh Rai da yang mambung. Tah bener be si Rai. Pokoknya perjodohan ieu kudu jadi. Enggak kan si Mira enggak aya duit jangan lunasan. Urang jeung si Mira ge boga hak jangan batalkeun perjodohan. Tong memaksa wae si Mira karunya. Tah dengekeun Rai. Mah atuh mah kumaha ieu teh mah. Kala. Jadi Pak, pokoknya ya perjodohan harus jadi si Rai teh hayangnya jeung si Mira. Kela teh si bos nelpon. Oh Pak, ohnya tuh Pak. Kumaha nya si bos? Cek si bos nu dapet teh Mila lain Mira. Awas ya kumaha tuh. Punten tong pada ribet lah. Tong ribut kieu atuh. Teh Mira punten nu kenging hadiah teh Mila sanes Mira. Teh kaca tuh teu tiasa kitu. Punten ya teh, punten setiasa puntennya Arna ngajin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah gitu atuh. Jadi bisa pan narima perjodohan ya teh. Hampurannya Mira. Tah Mir walaupun Mira teu menang 100 juta masih ada cinta Rai. Tong dipaksa atuh si Mira. Ada alay dengan cinta.